Aing mah opak teh garing-garing deh. Biasa jadi duit. Gablek-gablek ucing atuh modalna kasur. Dan aing teh beungkar lah. Sia naon atuh? Kudu tuh wae. Ya aing puguh keur moe opak teh garing-garing ya. Maneh san jadi duit. Gablek-gablek ucing atuh modalna kasur. Deun aing teh beunghar. Modalna kasur. Kayak. Aya aing mau ucing modalna kasur mah erek. Teu mana tuh ieu boga mah? Bawa jug aing butuh ya. Beureun teh beunghar aing boga ucing modalna kasur mah. Siap, tenang ge ku aing bawa daguan sia di dieu. Lah aing beureun teh beunghar aing gablek ucing modalna kasur mah. Moga-moga wae heuy bener itu si sayur. Tipu aing si Dodi. Lah sanatur mah ucing teh. Aing teu kuat yang beunghar. Ku aing ditayangan sia. Nanti di ngandeuk keneh. Di ucingna ya. Padahal aing pindah ka dieu da ka salilan deui mah. Perikeun opak teh garing-garing jadi duit. Mana tadi kan ucing ya. Mun aing beunghar aing boga ucing modalna kasur. Gua yuk ke kamar kan. Main modalna kasur. Aing balik ka. Jom. Di kamar deh, ambil modal kasur sih lah. Ambil beunghar aing. Sia ke kamar deh, ambil aing beunghar juga dulu. Lah, mending aing hees heula. Bari nungguan ucing modal kasur. Gana wae aing budak hees mah. Loba kasur geus beunghar lah. Kalau lauk lain ah. Wala ada geus burit setah opat. Duh. Lah aing heula ucing. Mana ucingna teh? Naon deui? Bagong yang teh ucing. Paham deui. Sayur ngebobodo ka aing. Aing ngabutuhna ge ucing modalna kasur. Dan modalna kasurnya mending biuk sayur ongkong ngebobodo ka aing. Kan teh ucing aing.